Salam ka para keluargana, para sahabatna, tur urang salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Sataacana simkuring ngahaturkeun nuhun ka panata calagara anu parantos masihan waktos kanggo ngadegna simkuring dipayuneun para sepuh miwah para tamu anu sami rawuh taya sanes sejangiring jabung tumalampung sabda kumapalang. Dagdigdug rasaning ati rumasa simkuring mah taya kabisa sanggem paripawas teh mah lauk buruk milu mijah boga catur ge nu tanpa bukur nanging sanaos suung ku pangaweuruh suda ku pangabisa simkuring baris nyobi ngaguar tema ieu biantara anu unina ngawewegan karakter nonoman Sunda. Dina tema nu tos ditangtoskeun simkuring baris medar kana hiji jejer nyaeta ngaronjatkeun kareueus nonoman kana basa Sunda. Hadirin anu ku simkuring dipihormat, nonoman kiwari sanajan hirup di tatar Pasundan loba pisan nu gengsi nyarios basa Sunda. Anu akhirna langkung milih nyarios basa Indonesia. Kacirina kawas ngerasakeun leuwih gaul, leuwih modern. Tapi hanjakalna teh balelol deui. Lantaran basa Indonesiana pacampur jeung basa Sunda. Contona, mau kemana atuh ari kamu? Tah, eta ciciren nonoman kiwari. Malah sabagian wewengkon tos nganggap basa Sunda teh geus ditinggalkeun ti mimiti pisan. Padahal sakauning simkuring hirup di wewengkon priangan bari teu nyarios basa Sunda ibaratna teh angeun teu diuyahan. Teu jejeg nyebut orang Sundana oge. Sabenerna memang telepat pami urang nyarios basa Indonesia. Dan memang bahasa Indonesia teh mangrupa bahasa nasional urang sarerea. Tapi sok sanajan kitu teu ngandung harti yen bahasa Sunda teh teu kudu dipake deui. Sabab bahasa Sunda teh ciciren hiji bangsa. Sanes hartosna nonoman ulah malire kana budaya deungeun. Nanging langkung payus saupami ngaweruh budaya deungeun disarengan ku ngaraksa jeung ngariksa kana budayana sorangan utamina budaya basa Sunda. Nah hak basa Sunda jadi ciciren hiji bangsa rupina basa teh janten ciri nu dipibanda ku salah sahiji bangsa. Zaman ayeuna di abad 20 hiji ieu dina salah sahiji pandangan tokoh jeung seniman Sunda nyaeta Pananoes, basa Sunda teh geus kaasup basa kelas 3. Kahiji basa asing, utamana basa Inggris. Kadua basa nasional, basa Indonesia. Katilu kakara basa Sunda. Duh, karunya geuningan basa Sunda nepi ke nomor 3. Cek ai prosidi dina bukuna masa depan bahasa daerah kasus sejarah budaya Sunda. Kaugel yen urang Sunda teh geus teu boga kareueus kana basana. Sabab cenah basa Sunda teh geus teu penting. Hiji-hijina tareka sangkan urang Sunda ngarasa reueus kana basana. Urang Sunda kudu boga prestasi nu pinunjul dina sagala widang kahirupan. Hadirin anu kusimkuring dipihormat, ningali kaayaan basa Sunda dina kahirupan nonoman kiwari geuning basa Sunda teh pikawatireun. Teteh lapisan nonoman anu bisa basa Sunda teh kaitung henteu loba. Eta bisa jadi salah sahiji alasan loba nu ngarasa kampungan katinggalan zaman lamun nyarita make basa Sunda. Sakapeung
kuring sok teu ngartos. Naha kaayeuna loba nu gengsi nyarita make basa Sunda. Padahal basa Sunda teh kaasup basa anu beunghar ku kosakatana. Tina hiji kecap bisa jadi sababaraha hiji kecap. Upama bae kecap anu nuduhkeun obahna panon, aya ngaleret, aya ngiceup, aya buncelik jeung sajabana. Anu utamina nonoman jadi sawasiwi pajajaran teh taya sanes kedah mibanda rasa kareueus dina hirupna. Ulah era jadi urang Sunda, ulah gengsi nyarita basa Sunda, ulah nepikeun kajati kasilih ku junti. Mupus ti budaya batur bari teu malire budaya urang sorangan. Anu antukna cul dog tinggal igel adean ku kuda beureum ngarasa reueus ku banda menang nginjeung. Tah ayeuna anu jadi pasoalan kumaha carana sangka nonoman teh ngarasa reueus kana basa Sunda. Hal ieu balik deui ka keluarga, sakola jeung masyarakatna. Kukituna didasarkeun ku kesadaran pribadi, nonoman salaku aset bangsa kudu bisa ngamumule basa Sunda. Saha anu numuwuhkeun kasadaran eta dina diri nonoman? Nya urang salaku sepuh sareng guruna. Ngawanohkeun basa Sunda salaresna sanes kanggo nonoman ngukun. Tapi tos sakedahna diwanohkeun ti kawit balita. Basa Sunda salaku basa indung bakal leuwih nyerep kana diri nonoman lamun tos dibiasakeun diwanohkeun ti bubudak. Kusabab kitu basa Sunda kudu dimumule jeung dipiara ulah nepi ka musnah. Komo ngan saukur dianggap warisan mah. Anu panungtungna basa Sunda bisa jadi ngan saukur rarangken museum. Kukituna kapara nonoman nu aya di Tatar Pasundan, hayu urang pahayak-hayak leungeun ngamumule basa karuhun ku cara make basa Sunda dina kahirupan sapopoe. Sabab lamun teu ku urang ku saha deui, lamun teu ti ayeuna nya ti iraha deui. Hayu atuh prung urang piara basa Sunda. Hadirin anu sami rawuh di ieu tempat, sanes bade ngabejaan bulu tuur atanapi mamatahan gojai kameri. Ieu mah mungkuhing kajurung simkuring ku identitasna simkuring salaku nonoman. Sasiereun sabeuneureun mah hoyong ngiring nyumbang saran. Rupina sakitu anu kapihatur simkuring amit mungkur hatur nuhun kana perhatosannana. Aya aki ngendong sadinten bade angkat ka Sukamana. Hapunten abdi hapunten ku basa tur sikap nu kirang merenah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak dibantu satu paduduh eta.